Tarik menerken ieu nya. Oh. Setrum aslinya ayatnya setruman. Duh rada ngeureungit euy. Oh itu sarusak jadi poek ya tiap rek masjid teh. Nya ayeuna tugasna urang benerkeun heula mumpung aya waktu. Nah, di teh aya sabriji meureun ti imah ka deket masjid teh 1 2 3 ieu parem kabehanana nya. Urang coba ayeuna beneran. Ieu teh parandek jadi urang luhuran ke urang pasang dina luhur tangga kalapa. Oke. Pak. Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wilujeng enjing petepang di sareng kuring. Aduh nu ganteng tah Dek Mulyan. Rek mana cenah ieu teh rib-rib teh? Hayu tuturkeun ayeuna mah. Ulin ngalado. Hayu. Tepan pisan teh jauh ti imah tuh ti ditu ka dieu teh sekitar 50 meter. Naon cenah nu dibawa palu, kabel. Wah segala we pokona mah awi bedog ya. Jang naon cenah hayu tuturkeun tah jeung dieu. Tah, jang menerkeun ieu tadi subuh teh balik ti masjid coba. Reuwasna adu bilah. Naon cenah? Ieu runtuh tuh. Tiang lampu runtuh jadi ayeuna naonnya tugasna rek menerkeun ieu lampu anu aya di pinggir jalan biar peneranganna teh engke rada teu sararieun teu muringkak bulu punuk kitu mun subuh rek ka masjid teh atau bada magrib jadi nu lewat teh moal fungsi poekeun moal bungklengeun. Tah, peralatanna naon? Tempokeun. Aya kabel, tang, palu, alat-alat bedog yang harus disiapkan. Jadi caritana kayak orang tempelkan di tangga kelapa di itu tuh. Jadi mau fungsi rug-rug sugan gitu kayaknya, sugan kuat. Tak itunya orang eksekusi langsung. Go. A few moments later. Alhamdulillahirabbil alamin teh sabaraha lila nya nu tadi di gawean. Tadi kan ieuna keur ngagawean tiang lampu nu runtuh. Tadi start sekitar jam 7 isuk-isuk. Beres bieu jam 11, istirahat setengah 12. Tangcus salat duhur, semandi ngeseger na ya alhamdulillah hasilna nya bari can di lampuan ge. Keun rada jauh kene ka poek na ge nya. Tuh, nu tadina awalna runtuh hari dinya lah. Ayeuna dipindahkeun ka belah dieu. Balur teu katempo Tuh. Tinggal ngadagoan donatur anu rek ngirim lampu nya. Sugana aya belah dinya. Nah, ieu 2 belah dieu. 3 belah ditu di ujung. Ya. Ayo. Ayo. Udah. Tanuhun pisan kasadayana ku doana nya oge ku baktina anu tos mantosan saha we pokona lolopasna. Tuh jalan alhamdulillah tos disapu. Tos seger. Nah, belah dieu nu tadina bala insyaallah rek dijieun tempat panisan. Jadi kayak budak ngaji bisa nongkrong sore-sore di dieu. Ya. Poek teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas parantos selesai. Tiang lampu anu tadina raruntuhan 3 titik belah ditu terus di tengah. Itu posisinya deket ka imah masjid belah ditu nya. Alhamdulillah tos beresnya. Nuhun doana, nuhun bantosanana kan tos mantosan. Tinggal itu ngadaguan donat. Lampuna can aya. Jadi penting basikeun bisa poeknya mudah-mudahan ayeuna sore aya donaturnya. Tak itunya hatur nuhun kasadayana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.